Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujabal khitan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi dhawit taqwa wal itmam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Qala ta'ala fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Shadaqallahul azim. Wa qala Ibnu Khaldun wa'lam anna ta'limal wildani al-Qur'ana syi'arun min sya'airil Islam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin. Walima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya anu haladir jaga di poe kiamat sing kenging syafaat. Al-mukarramun wal muhtaramun segenap para alimil ulama wal asatidil kiram. Saumumna kiai-kiai anu halaladir wengi ieu. Hapunten teu diwiji-wiji ku jisim kuring, wabil khusus sepuh urang guru urang kersana Abah Haji Munir. Guru urang anu ti Perweh. Guru urang anu ti Al Hijrah 1. Anu ku pribados dipika hormat guru urang anu ti Rangkas Bitung anu ti Cikeusik. Sarang para kiai-kiai nusanesna urang doakeun marugia marantena sing dipararanjangkeun yuswana anu bararokah. Wabil khusus sahibul bait kersana Ki Enceng sakaluargi anu ngajadikeun cukang lantaran diriungan urang di dieu. Muga-muga Ki Enceng ku Allah sing dimanfaatkeun elmuna, dijembarkeun rizkina, dijauhkeun tina fitnah dunia jeung fitnah akhirat. Oge putrana nu parantos dicepitan sing didamel putra anu saleh. Aparatur pejabat pemerintah bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran urang daroakeun para pejabat tinu handap dugi kanu luhur sing dijadikeun para pejabat anu amanah. Wabil khusus rencang pribados Abah Jambrong. Wah terberes ya. Mending tah turun lah embreg ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oge rencang pribados
bil khusus Kiai Muhyiddin menang gelarna Ki Peluh peci luhur. Orang ditanya kok kula Ki Muhyiddin kunanta peci luhur amat lumayan mun mati lampu berkat dibungkus dikadieukeun cenah. Oh gitu kan bener. Oke kori urang Kiai Pauji Kiai Romli muga-muga ku Gusti Allah sing dimanfaatkeun ilmuna. Jamaah sadayana hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ieu khitan teh amanah ti Gusti Allah. Sabab hadirin intina hirup manusia di alam dunia nyekel amanah. Saha anu ngaamanatana nu bogana, saha nu boga dunia Allah. Maka dititah kulantaran orang dititah nyekel amanat ku Gusti Allah, maka orang anu boga anu dititipan amanah teh kudu jujur pala hadirin wal hadirat. Sehingga cek Gusti Allah dina Al-Qur'an, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Ngaledek engenya hota malah lain deui. Lupa usah Omi mah. Wah. Waranya suara Ustaz Omi kuat melengkang melengking melengkung hiung. Masya Allah. Bu, hayang teh ibu tak boga minantu doang Ustaz Romli. Atuh pulung be manehna. Ngeunaan teu kudu ngamodalan deui teh mah. Ustaz Pauji tapu sawarana gararaga. Entak eta anak urang supaya bala lajar maca Qur'an. Pan Imam Syafi'i ge kitu, balajar Quran heula eta Imam Syafi'i dina manaqib Imam Syafi'i pala hadirin. Eta Imam Syafi'i teh dihamilkeun ku nu jadi ibuna 4 tahun. Asana jelema sakolong dunia teu aya sabada Imam Syafi'i nu dihamilkeun 4 tahun ku nu jadi ibuna kecuali Imamuna Syafi'i radhiyallahu an. Ya Allah, mantak di dieu bisi aya urang dieu reuneuh. Nya 1 tahun can bijil tungguan bae 2 tahun 2 tahun teu bijil tungguan bae 3 tahun 3 tahun teu bijil tungguan 4 tahun tah lamun 4 tahun teu deukeun bijil kakarak bawa ka rumah sakit bedah bisi-bisi mah anak bedul jerona. Pan eta Imam Syafi'i mah hadirin ketika umuran 2 tahun ditaros ku ibuna pan ibuna ge wali atuh sebab pala hadirin dina madhab anu 4 anu deket zuriyah ka Rasulullah hanya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dinisbatkeun ka bapa kolotna paditu ka aki ka uyutna lantaran ki Syafi'i mah sahabat. Nah ieu ketika dihamilkeun kuno jadi ibuna Masya Allah cek ibuna kieu ceng kasep bager nyahuan anak teh pilalakieun ja ibuna ge wali ieu iraha ya aceng keluar ti jero beuteung emak lain emak teu sanggup ngandung aceng lain tapi emak mah kusono hayang geura nempok beungeut aceng. Masya Allah Imam Syafi'i harita kene jawab cek Imam Syafi'i moal mak moal waka geura keluar ti jero beuteung emak bu eta orok mun nembalan asana mun zaman gua aya nembal mun teu kabur indungna ge. Ari kitu kunaon cenah ceng kasep bager cek Imam Syafi'i jawab abdi can beres nalar Quran. Jadi Imam Syafi'i mah nalar Quran ti jero patuangan ibuna. Iyalah ulama urang madhab urang anu sangat pohara Imamuna Syafi'i radhiyallahu an. Hebat Imam Syafi'i mah. Para hadirin, boga murid Imam Ahmad bin Hambal. Begitu indah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i nyaba, ya Allah, para hadirin, eta Imam Syafi'i bobo kulam hayang kaya lulah dijagaan ku Imam Ahmad bin Hambal. Kitu beda jeung santri kuari Kiai HS ditinggalkeun. Atuh awas ulah sok main tinggalkeun beta kiai. Laju lamun kiai ngariung dengekeun ya mang ya. Mun kiai ngariung dalekeun ku urang di bere baskom di hareupeunana atuh eta kudu ku urang ku santrina punten Mbah baskom bade dicandak ieu mah kiai balik kana kuat mau berkat santrina geus malabur ti heula haram jadah sia eta awas tah
Imam Syafi'i mah tuh Imam Ahmad bin Ambal mah begitu saret ya Imam Syafi'i nah ditungguan ku Imam Syafi'i, Masya Allah pala hadirin, begitu ditungguan gugah Imam Syafi'i alhamdulillahirabbil alamin bari ngusap pameunteun dijawab ditaros ku Imam Ahmad bin Hambal, punten mama tadi mama teh gugah bobo kala ka ngusap pameunteun bari ngucapkeun alhamdulillah ai kitu kunaon mama, wahai Hambali tadi nuju bobo mama ngajawab 127 masalah kajawab sadayana ku mama. Masya Allah. Iyalah Imamuna Syafi'i pertama Quran peladirin supaya orang nu mata kana Quran ieu lisan teh supaya leuleus kana makhorijul huruf mah geus eta make ilmu tajwid, at tajwid lil Quran ai maca kitab mah geus teuing teu pati pasehat ge. Bu lamun maca pasihat mun maca ieu maca kitab kudu kumaha ilmu tajwid ripuh sapina gairah tamatna mantak Al-Qur'an ditajwid ai maca kitab mah teu kudu pasehat. Coba lamun maca Quran kudu pasehat bu faslun arkanul wudu'i sitang bu keburu modar ira tamatna teu pasaran. Matak teu kudu model marhaba eta marhaba leus teuing teu make tajwid ge. Marhaba baheula mah komo marhabaya panna tulisanna mah alipan. Coba tapi lamun eta urang make tajwid marhaba teu ngeunaheun mardia dia marjuki marsin ge kasupkeun asana ge jeung marsinan beureun. Itu enggak saja jaro haram jadah doang. Marsin segala. Aduh, ya kula anu neluh doang jeung beuregan kieu panggung ya. Aya na lepan-lepan kon apa aja mun depan eta kitu pan bah kon syafi'an ya bibi eta wawan lepan kun idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hayya coba marhaba make tajwid kun daekeun kuntilanak ka dituna mantak Quran heula mantak alhamdulillah ya ayeuna bari walimahan barudak khatmil Quran moga-moga anu diharatamkeun sing maranfaat ilmuna. Ya Allah pala hadirin wal hadirat kedeung ke urang bahas etik saeutik lamun jelema masantrenkeun anak bari Masya Allah belajar Al-Quran waduh eta ganjaranna ku puara meuni guat. Wallahu alam bimuradih cek Gusti Allah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Cek Gusti Allah wallahu alam bimuradih kami geus ngangsongkeun geus nawarkeun amanat. Naon ieu amanat? Loba ulama mufassirin nyarioskeun wakila salat, wakila puasa, wakila munggah haji, wakila zakat, wakila saum. Katakan arkanul Islam, wakila sodako, wakila ialah pendidikan anak. Masya Allah diangsongkeun ku Gusti Allah ya amanat. Pertama kasa ka langit alas samawati cek Allah ngit mohon Gusti daek tanda dia narima amanat ti aing naon Gusti katakan arkanul Islam salat puasa waduh eta langit nolak fa'abaina ayyahmilnaha nolak teu sanggup Gusti ditawarkeun deui ka bumi sarua teu sanggupeun mi cek Allah mohon Gusti daek narima amanat aing bau boro-boro langit begini pangluhurna eueuh teu sanggupeun komo abdi ditincat coba tawarkeun ka gunung ja gunung malah luhur pan eta panguat dunya gunung nong lain si nonong nya
daek narima amanat ti aing alim Gusti eta langit bumi gunung fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha sadayana pal hadirin nolak kana amanat ti Gusti Allah ku saking berat-beratna alimen ai barang ditawarkeun ka Nabi Adam wa hamalahal insan ai Adam alaihissalam ditawarkan ku Gusti Allah ka Nabi Adam ka manusia Adam daek tante narima amanat ti aing ari kitu kumaha Gusti cek Gusti Allah aing diantara nyeun makhluk dua diantarana hiji surga dua neraka surga jeung hamba aing anu takwa neraka jeung hamba aing nu durhaka jelema diasupkeun ka surga ku rahmatna aing jelema diasupkeun ka neraka ku adilna aing cek Allah antak urang ka surga teh lain ku amal perbuatan lamun dek make ku amal perbuatan dek make nu mana ulah aja boroning nu pinter ulah aja boroning nu bodona kiaina gitu sanggup mun kudu ka surga kudu ku amal perbuatan waduh heh urang mah tiada hari tanpa dosa di sini dosa di sana di mana-mana nyieun hudang hees nyieun dosa endek hees nyieun endek ngaji nyieun balik ngaji nyieun keur ngaji nyieun heuy ira ibadahna teh eta ja urang mah dosa malulu atuh mata ke ulah aku ahli ibadah ulah aku ahli ilmu ulah aku ahli anu hadirin wal hadirat jang jauhan ka surga kudu ku amal perbuatan makana ka surga ku rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala jeung ku syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturipu amal ibadah urang mah ulah kitu cenah kiai jaka mege sok salat nu mana nu ngasupkeun ka surga ibu meme sholat moekeun ranginang tengah-tengah sholat hujan jawab inget kana sholat inget kana ranginang eta Allahu Akbar buar be hujan aing leeh ranginang aing sol mana nak hajatan yang kondangan yang kaduki incek aing teh jadi mere ranginang sol menang-menang hutang aing ti sarmin deuleun ieu ke tanah tuh orang mah inget keneh kana ranginang tibatan kana sholat ulah kitu cenah kiai jaka mege osok puasa sugan be puasa teh nyababkeun kami ka surga kami asup ka surga nu puasa heh puasa nu mana nu ngasupkeun ka surga ja urang mah tanggal hiji keneh pabukaan kot sambeja komo haji jaroma es campur es buah es gowut es dog-dog es dogcer es nonde eta bah ja kuloba jasa sirup bonteng puan kelapa muda bau pokokna mah geus ngejajar gogodo sepancauna ge aya bau tahu bulat tahu gepeng tahu penyon kabeh ada raya coba di hadapan urang bala-bala tahu bau coba pakolotna jam sabarai karake cenah basa tengah genep mangelamat aing teh isuk cenah kana naon atuh ngaran ge puasa tolong trong dur bede masjid adzan Allah encan geh datang kana bar tahu beak 16 rujak beak 2 emu itu dicokcrok ieu dihayem itu diuyup itu kot nongkara begitu ka haji hayu taraweh beteurap boro-boro taraweh cenah aing magrib ge henteu puasa nu kitu nu nyababkeun ka surga jauh heuy cenah ulah kitu kiai jaka mege sok ngaji lah ibu-ibu aya bedaek ngaji geulangna anyar 70 gram hese urang mah nya tah cek Gusti Allah aing nyieun makhluk dua di antarana hiji surga dua neraka surga pikeun hamba aing anu takwa neraka pikeun hamba aing nu durhaka meleh ieu urang dieu lembur naon ngaranna ieu babakan Bandung hayang ka surga apa hayang ka neraka tuh pan ieu calalager kabehan ngajawabna hayang salamet hayang cilaka tuh pan teu edan jawabna mah
geus lamun urang pala hadirin wal hadir hayang salamet atuh laksanakeun be amanat ti Gusti Allah. Nah iya ditawarkan pala hadirin ka Nabi Adam, begitu diterima ku Nabi Adam ngan hanjakal innahu kana zaluman jahula. Ngan manusia mah loba ngazalim. Mantak awas, ternyata teh urang ku Allah dibalangkeun ka neraka ku adilna Allah. Jadi ternyata neraka panas suluhna menang mawa awak kurang keneh di alam dunia. Mana deule nu teu salat, deule nu judi, deule nu zina, deule anu berebut jabatan, deule anu saling hasud, deule anu saling fitnah. Lamun paeh can kaburu tobat berarti hakikatna urang teh mawa suluh di alam dunia kana neraka jeung ngaduruk awak urang keneh. Naudzubillahi min caricing dengan neraka mah. Euy mangkaning eta di neraka masyaallah bu ayak hures kolot baheula mah nyebutna kures horeng eta hurais ha leutik ha ro ya shin hures bu eta hures ai kolot baheula mah nyebutna eta tah mun salawatan teh baheula teh eta jaro aya keneh pakuluman pakelemen kalau baheula kitu salawatan bigere ilmin amal maradadatan la takbal sajal ibadat jang ilmun eta tangtu eta amal nate aja kunaon teh lo ngaji ya Allah hadirin eta lata leuwih susah leuwih nyari ngeresekeun di neraka nah ngadituna kures kala jengking gagandul sana dul sana enggak jawab apa bablas aing moal endah urusan enggak haru aing nya kieu ki enceng nyuguhan jalma kieu dek aing haru Gusti la ilaha illallah. Bu Pak eta kures geus kures we sebutanya aja kalabang kures oreh kures kalabang kures eta kiai ditanya ku malaikat Jibril ya Hures ila aina tadhab wa aina tatlub cek malaikat Jibril res enon bril tilok seuri Hures mah tilok mau otot kejem ndek ka mana ya dia lempang terus saha jalma nu dicocrok ku dia cek Hures satu napar 5 golongan ku kami nu bakal dicocrok orang Babakan Bandung. Aduh kumaha eta oh bener kacocrok asana ya kieu aduh ya Allah Gusti nu Agung 5 golongan anu ku aing bakal dicocok bril ku aing nu endek diteangkeun jeung anu dicocok aing parentah Gusti Allah kumaha eta urai kures eta urai kures hadirin wal hadirat panjangna baenas samai wal ard panjangna ti bumi ka langit gedena wa urduhu bainal masyriq wal maghrib gede na ti masrik dugi ka maghrib Masya Allah huluna botak ayo botak di dia awas deh matana molotot hurung tina sana neraka kukuna para ranjang eta Hures teh anak orai sujau lakro heh
anakna sakitu kosku masuk jauh lakrona. Ya Allah. Cek ures sabara cek balik Jibril sabara golongan ku anjeun nu dicok-cok kitu res. Hiji 5 golongan bril cenah ieu. Hiji saha? Tarikus shalah. Hiji jalma nu sok ngahaja-haja nyaho kana parduna salat tapi wani-wani ninggalkeun hoyana saralat. Ieu Kangjeng Rasul Isra Mi'raj ya Allah ngusahakeun umat salat masya Allah sabab ieu salat dina jasad mah karroksi ibaratna hadirin hulu ya lamun ieu ya aya jelema ya makhluk kieu ya aya huluan aya betengan eueuh leungeunnan eueuh sukuan jelema lain atuh jelema keur liga dunia teh liga dunia pan eta di Qatar teh ceng nu maca Quran nu sapotong bener teh jelema lain jelema aya huluan aya betengan eueuh leungeunnan eueuh sukuan jelema tapi jajal ya aya leungeunnan aya awakan aya sukuan eueuh huluan jelema lain jajal ka dieu aya kitu nu kemana jaro cenah. Ya Allah para hadirin salat dina jasad ibarat hulu ayeuna jelema ya puasa sunnah jarang sodako jarang tapi salat can pernah ditinggalkeun masya Allah tetep eta ngaranna jelem dengekeun tok sia contohnya awas tok aing bisi lain jelema doang sia tok antu anjing jadi mana-mana aya bae yanto awas ya jelema rajin sodako tapi rajin puasa sunnah rajin sodako waduh rajin zakat tapi tilok sholat mohon maaf can termasuk ngaran jelema ya Allah geus ieu dikhitan ge pikeun ngalaksanakeun ibadah sholat mantak dikhitan dibersihan lantaran lamun lalaki makomo lamun lalaki kiih nu hade eta kiih lalaki ima kadang-kadang pemuda balik kanjang wer beki di mana bae geus kieu teh kalau di situ kan peletok deh mending lamun ngisang kalau diadu-adu ke tiang listrik gusal cek tiang listrik lamun ngomong teh mah kadang yang ngomong eta cek tiang listrik naon diadu-adu ke jeung aing kajeun kumaha kitu asan aing cek tiang listrik ye nu ade mantak ulah sok kieu nangtung yurisul pakro ngawaris kana pakir eta kieu nangtung nu ade kieu jongkok ngisang ulah sok kieu sembarangan komaha eta kieu cenah dina liang-liang gegabah eta kieu dina liang-liang eta liang teh orang sayang jin nu hade masya Allah pan eta ketika Rasulullah teh uih ti Taif anu kadituna Rasul akan diisra dan dimerajkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin uih ti Taif orang Taif tidak iman kepada Allah para hadirin ternyata Rasul datang ka Ma'la dongkap tak kapal bah masjid jin mantak ayah masjid jin sabab jin beat ka Rasulullah asup Islam mantak ieu kiai bisa istiqomah di imah teu boga santri terus mah istiqomah sugan urang boga santri jin geunaheun boga santri jin mah teu boga duit tah maling urang mana bae jatuh kadeuleu jin mah eta mah ada jin sayang-sayang liang-liang eta sandaja liang sirem kadeuleuna lain tah mangke heula belum liang hirup lamun tah mah liang ibu kumaha hasana tah mah doang liang hirup liang ceuli nya cenah bener sih bener ya Allah hadirin nu ade ulah sembarangan pala hadirin eta ketika Rasulullah panarida uih ti mana uih ti ditu ti Taif pala hadirin jeung saha jeung Zaid bin Harisah salah satu sahabat anu aya ngaranna dina Al-Quran 124 sahabat Rasul tidak ada yang namanya yang namanya dalam Al-Quran kecuali Zaid bin Harisah sahabat nu sejen aya ge Abu Bakar Siddiq disamarkeun idhuma fil ghar huma rujuna kana Rasul jeung Abu Bakar ketika di Jabal Tsur tapi Zaid bin Harisah langsung namina
ayat dina Al-Qur'an. Loba ayat mana? Loba ayat anu bapak-bapak jeung ibu-ibu teu nyaho teh ayatna. Nyaho teh ayatna. Falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnakaha. Tah, lamun aya kiai ngawinkeun cek kiai zawwajtuka menang nyokot dalilna tina falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnakaha. Lamun aya kiai ngawinkeun ankah tuka menang nyokotin ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tah kitu ayana di mana eta? Ayana di pasantren di As'am'ak eueuh, di As'am'ak komo di As'admah, tapi leus teuing masing-masing jurusan. Anu badi As'am'ak bagian umumna jeung As'am'ak bagian ngitungna pan perlu matematika KB bahasa Inggris eta urang lamun keluar ditanya tak kana haji terus ka baji injo ka baji Munir ih abaji Munir keur ieu beuh memang anak turis ka Mekahna ditanya ke orang Arab ayeuna min aina ya Syekh jawab langsung pinter pangaruh santri ana minal jinnati wan nas pasawan urang Mekah kabeh oh ya bah haji ngajawab poara amat ceuk ulah itu beres deh biang wah si diajak-ajak hadirin tadi itu baik ya Allah hadirin begitu Rasulullah datang ke mana datang ke itu tuh datang ke dia ke Ma'lat ya caket makbaro istrina Sayyidatuna Khadijah al-Kubra Masya Allah Rasul papan upami mapah maca Quran baik ya Allah Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Tala Quran manya gati shin matak mun ngagebeun kotok neng ulah hus moal leumpang hus anjing urang si ulah si mana teh nah mata sasa kakarang nanti aing ngomong ulah medok-medok teuing aya santri abdi pajaro bener lain dongeng ieu mah aceng ti mana atuh apan ai kula mun ngajar tajuk ieu ba bi bu ab ib ub ta ti tu at its ut sin sa si su as is ulah bisa bis kudu kitu to bo ti tu ain a i u eta botoran kula ngaji jeung guru ain kurang jero ceng oe ka oe kos ka babawa bener Quran mah gati kudu talaki ieu po itu apa ut ceng tos di mana kan santai anyar tos di warung bi tos na tos meser toma po ceng oh ceng ulah tenda kieu mah ieu kan itu nang cangcung po ceng oh atuh teh atuh teh mah beres ketika Rasulullah nuju maca Quran barang datang ka Ma'la rombongan jin ngadengekeun Kangjeng Rasul inna sami'na qur'anan ajaba kami mendengar Muhammad baca Quran Masya Allah begitu indah itu Quran dibaca yahdi ila rusdi fa'aman nabi eta Quran nuduhkeun kana jalan anu bener fa'aman nabi maka kami iman karena Quran kami iman ke Allah kami iman ke Kangjeng Nabi Muhammad ka Taif Rasulullah berangkat anu iman masyarakat Taif hadirin yang iman cuma adas doang eta adas teh orang kampung Irak kieu begitu Rasul riwayatna berangkat ke Taif lantaran di Mekah ibu teu aya bapak kolot teu aya mamang Abi Thalib anu ngabela eueuh tos maot laju istri tercinta pun pupus ngalamun Rasulullah sedih kemana
pernah hendak mengadu, ibu bapak kolot akhirnya Rasul punya tata genan, rek berangkat baik ke Taif, sebab di Taif lo pakainya dulur, muga-muga dulur ngabela. Barang datang ke Taif, beda sangkaan Rasulullah. Rasul tidak disambut dengan tola'al badru alaina, Rasul tidak disambut dengan marhaban ya nurul ain, Rasul tidak disambut dengan marhaban jaddal Husain, Rasul malah disambit, Rasul dibaledog, dibalangku batu, ku tulang onta dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan ku bapak jeung ku ibu, Rasul duaan di Taif, dikepung ku sakampung Taif, Masya Allah, sehingga kepala Rasul, mastaka Rasul memar, penuh dengan darah. Wajah Rasul bahkan cekiji kaol, soca Rasul katutupan ku darah, jubah Rasul penuh dengan darah karena dilempar terus kurang atau dikejar Rasulullah. Ya Allah, itulah Islam, itulah perjuangan. Awak nungenah berjuang mah. Hidup adalah perjuangan. Setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Setiap pengorbanan banyak rintangan. Apa kata almarhum Bung Karno waktu diwawancarai oleh sang wartawarti cantik dari Amerika, Cindy Adam? Beliau mengatakan, kata Bung Karno, hidup adalah perjuangan. Setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Setiap pengorbanan banyak rintangan. Kalau siapa orang yang mau hidup tidak mau berjuang, berjuang tidak mau banyak berkorban, silahkan tidur di bawah pohon Kamboja, modar beker letik sama mereka baca Safinatun Najah. Eta aing ngomong gitu menang apalkeun 3 bulan. Aku pakeujit ieu sungut dangdeur bepan papajuhna. Hesek. Ya Allah Rabbana Karim. Iyalah. Rasul tata genan tadina kasa. Jadi Mekah Rasul dibaikot. Pemenang dakwah ka dieu, masjid anu ditutup, masih ditutup. Eta rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jalan, Abu Gosok, Abu Dapur jeung Abu nu sejena. Dak kepung Muhammad, paehan Muhammad, bunuh Muhammad. Rasul dibaikot, temenang jual beli jeung babaturan Rasulullah, dibaikot terus-terusan. Akhirnya Rasul punya inisiatif berangkat jeung Zaid bin Harisah menuju Taif. Sugan di Taif aya kana dulur qabilah Bani Thaqif. Ai barang datang ka ditu, waduh dikepung Rasulullah. Bisa dibayangkan ku ibu jeung ku bapak salembur ngepung Rasulullah. Akhirnya hadirin, ya Allah, Rasul lompat ke bukit-bukit, alhamdulillah diselamatkan ku Gusti Allah. Akhirnya Rasul ngalamun calik, bari kita calik Rasul. Sikutna dikiekeun. Makana upami ka Taif ayeuna pan kapungkur geus aya barat teh. Aya Masjid Qur'. Kaf waw ain. Qur' manana sikut untuk mengenang Rasul ketika dikejar oleh orang Taif, dibangunlah Masjid Qur'. Cuma hese teh bisa salat karena gede dengan 3 meter kali 3 meter, hanya simbolis saja. Jamaah karena membeludak terlalu banyak yang zarah ke Taif. Ya Allah, ngalamun Rasulullah para hadirin. Bari kieu naon nu dicokot kurang kisah di dia. Ulah bergantung ka jelema. Ulah tata genan ka makhluk. Ketika tata genan ka jelema nalika orang tidak sukses, tunggu kekecewaan Anda. Tim sukses, contoh kau di loba caleg. Kuat eta pelang di mana-mana. Ya Allah, di rudang dosa kelak. Tanggal tangkil pacanak milih pada tanggal tangkil. Eta kula kamari kali itu acara kali itu kadang-kadang Bitung. Oh gitu. Eta cenah bahaji di parapatan, aya cenah di dinya naon baleo bahaji, meni pahiling jeung caleg. Sabeureum bojang ngajajak aing mana aing gitu ke dieu eueuh aing mah. Koreng geus dialaan ku eta tukang pare pake ngagebot cenah. Aya bae mah take eta mun masakeun baleo ge geus duruk eta mun geus-geusan. Eta pas dipake ngagebot. Mending mun dipake ngagebot mah coba mun halang nangising teh nasusukan. Bina-bina atuh kare mah jeung kula barang kula neuleuh saha eta ka haji jadi di leup kula na mobil truk aya aing truk parti ngangkut kayu tadi na bakna hei mah aing gitukeun bangsa truk saha gitukeun ieu kabina-bina ieu jelema Rasulullah hadirin, ulah bergantung ka jelema urang ya, tolong misalkan aya caleg aya calon, ulah bergantung ka tim sukses, bisi sukses tim. Bergantung ka Gusti Allah, engke Allah nu ngagerakeun. Kitu ketika tidak hasil
bergantung kepada seseorang, tunggu kekecewaan Anda. Bergantunglah ka Gusti. Rasul bergantung tadi napa? Kasaha? Kadulur suka di Taif, cek Rasul ngabela. Ternyata bukan menyambut, malah menyambit Rasul. Masya Allah, akhirnya Rasul ngalamun. Masya Allah, bari ngadoaki Rasul. Ialah doa Rasul di Taif. Asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Cekang jeung Rasul Gusti, hanya ka anjeun abdi nyung mengadu, ibu bapak eueuh, mamang eueuh, dulur eueuh, pamajikan eueuh, dulur ge di dieu masyaallah kalah ka ngamusuhan. Hanya ka anjeun abdi Gusti mengadu, asku ilaika du'fa quwwati, lemah kekuatan abdi, wa qillata hilati, tidak daya daripada hinaan manusia. Anta rabbul mustad'afin, anjeunlah hiji pangeran anu bisa dipenta tulung. Mantak santri kakarak istiqomah dihewaan kumitoha ulah wa kagera pundung tad kakarak dihewaan kumitoha tuh Kangjeng Rasul mah kudu dulu dikepung berlumuran darah. Ya Allah, para hadirin, menjelaskan kitu torojol be malakul jibal, malaikat jibal gunung, berarti malaikat penunggu gun. Iya dina badan orang sadayana pinuh ku malaikat. Di dia aya malaikatan ribuan malaikat. Di dia aya malaikat, di dia aya malaikat, di dia aya malaikat, dina irung aya malaikat, dina ceuli aya malaikat, dina baham urang aya malaikat, na gado aya malaikat. Mantak sunnah lamun dina kitab Riyadul Badiah jeung kitab fikih nu sejenna, lamun urang tos wudu, sunnah ulah dikusut ieu pamenteun, lamun teu aya uzur syara. Eta sakeclak bakal didamel ku Allah malaikat anu mana eta malaikat ngadoakeun ka jalma nu gaduh wudu. Kitu ibu kahartos. Heuy kaharti menang pan ilmu hiji ulah dikusut, ulah dicecepan. Nya, mun janggotan maka dieu pan Bu. Ieu ra, jaro pinu sabaraha keclak pan eta. Ribuan keclak mantap eta nu janggotan mah lamun geus ngalaudut keclak kapan beudeut mau malaikat doangna eta. Aya kuloba nyarangsang doangna. Benar. Ya Allah, hadirin wal hadirat. Akhirnya para jamaah sadaya cek malakul jibal kieu, cek malaikat penunggu gunung kieu. Wahai Muhammad, kami tengeuna. Hei Muhammad, geura tunjuk cek malaikat. Gunung mana? Nupang gedena di kota Mekah, kami nak ditimpakeun ka orang Taif. Ya Allah. Lamun harita kedudukan urang deh Pak Haji Jaro, Abah Jincuk, nya Kiai Baji Munir. Aya nu ngahina ka urang nu nyeri, ai torojol malaikat. Misalkan, hei Kiai Haji Endang. Mohon. Gunung mana geura tunjuk di Indonesia nu panggedena? Ditimpahkeun ka urang biduang nu daregeul teh. Contoh ieu. Tas urang nunjuk, hiji gunung Kelud. Dua gunung Semeru. 3 gunung Merapi. Pan kitu urang mah. Ya Allah. Tapi kumaha Kangjeng Rasul? Ya Allah, mulia-muliana Kangjeng, Masya Allah. Para hadirin, cek malaikat, geura tonjok Muhammad gunung mana nu panggedena di Mekah, hendak ditimpahkan ku kami ke orang Taif, sebab orang Taif geus ngahina geus ngarogahala ka anjeun. Apa jawaban Rasul? Ulah malaikat karunya kalah ngadoakeun Rasulullah. Asallahu ayyakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Muga-muga Gusti ngaluarkeun tina tulang tonggong orang-orang Taif man ya'budullaha, anak incu orang Taif. Muga-muga sing kabeh nyembah ka Gusti Allah wala yusyrika bihi syai'a, jeung ulah musyrik ka Gusti Allah. Alhamdulillah doa Rasul diijabah. Akhirna orang Taif ayeuna 100% Islam. Apa artinya? Geus urang ge lamun dinyeri ku batur ulah didoakeun teu bener, doakeun mah bener bae. Ngan aing macan bisa jahnak bae kadang-kadang eta. Ajelema nu nganyerikeun ka urang dibere hanak teh mah. Abi can bisa lah. Tapi usahakeun da Rasul mah marentana sae atuh. Mantak can disebut gagah jelema mun can sedekah ka musuh. Bisa teu sedekah ka musuh? Hayo jajal urang can disebut bager jelema can bisa sedekah ka musuh mah. Aya jelema nu hewaeun ka urang. Coba kurang sok dibere apa tilok? Jawab, Bo, bere ulah. Ulah tuh cenah jawaban ge.
Masya Allah. Contoh ya, jelema ewan ka urang, laju cek baturna, urang ulin juga kayak masih si eta mah bager karena kayak kuari mah, teh hayang nih, kokohek nih betul hayang lagi. Aing mah nyeri bala nyeri, aing mah nyeri bali mah 7 mulut 8 ruah, kuari geus tarek puasa deui mah hayang nih makur jeung si eta. Urang mah pasti gitu. Tapi Kangjeng Rasul kumaha asallahu ayyakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Mejeuna keur kitu hadirin Kangjeng Rasul. Tadi malaikat malakul jibal penunggu gunung. Aitorojol malakul ardi. Malaikat ardi bumi. Berarti malaikat penunggu kumaha cek malaikat penunggu bumi. Wahai Muhammad, malaikat penunggu gunung ditolak ku anjeun. Tapi kami malaikat bumi, andai kata darah anjen ngeclak ka bumi, teu meunang ampun ku kami nek dibalikeun kampung Thaif. Eta Kangjeng Rasul ngabelaan musuhna bisi dijungkelkeun ieu kampung Thaif, dibuka sorban Rasul, dicecep darah terus karena badan Rasul lantaran bisi ngeclak darah Rasul karena tanah. Akhirna darah Rasul ngeclakna karena sendal Kangjeng Rasul. Masya Allah, ulah Rasulullah malaikat ulah Rasul kalah ngadoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Cek Kangjeng Rasul muga-muga Gusti mere hidayah ke orang-orang Thaif sebab maranehanna ngabaredogan merangan ka abdi teterangan bahwa abdi ya utusan Gusti. Masya Allah. Keur ngalamun kitu aya hate orang Thaif nu dibalikeun ku Allah ngaranna Atabah. Bismillahirrahmanirrahim. Saha cenah ngaranna? Neng, saha ngaranna? Atabah itu orang kaya di Thaif, punya kebun korma dan kebun anggur paling seueur. Boga bujang ngaranna Adas. Saha cenah? Geus bosna dununganna ngaranna Atabah. Saha cenah? Atabah. Heeh, ai bujangna Adas. Awas bula salah denge. Ai tadi teh cenah ki zaman rangga naon? Eta cenah Rasul ka Thaif cenah bujang aya bos cenah si Adas. Bujangna Atabah dibalik nya. Jadi eta bujangna saha ngaranna? Adas. Adas, bosna ngaranna Atabah. Deulun Adas cenah eta mah. Hei. Aya cek Atabah kieu Adas. Naon cenah bos, muncul urang teh mah. Cenah ieu kusia bawa korma nya ku dia jeung anggur bikin tadi ka Muhammad. Saha Muhammad? Atuh tadi dikepung ku orang Thaif teh karunya. Hah geus cenah. Tapi awas dia ulah sampai ka nyahoan ku orang Thaif. Mohon berangkat Adas. Gancang tadi teh patepang jeung Rasul. Cek Adas kieu eta Adas terangan bahwa eta Rasulullah. Cek Adas kieu, "Mang, ieu korma ti dunungan kami. Ti Atabah, bos kami. Mangga geura dahar." Cek Rasulullah hatur nuhun. Begitu dicandak ku Adas, ku Rasulullah, eta korma bada dituang, pasikeun ka Zaid bin Harisah, bada dicandak. Rasul ngucapkeun lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Min aina anta? Lam yakul hadhil kalimah ahlu hadhil qaryah. Anjeun urang mana? Sabab ieu anjeun ngucapkeun hiji kalimat anu can pernah diucapkeun ku orang kampung Thaif. Urang mana cenah anjeun? Geus urangnya kitu, mun aya jelema barang hakan teu maca bismillah tanya, ari dia urang mana? Gitu. Papajuh laju ngahuwap teh bismillah deui. Masya Allah. Cek Rasulullah, kaula orang Mekah. Ngaran kaula Muhammad bin Abdullah. Ari anjeun saha? Cek Rasulullah, kaula Adas. Orang mana anjeun? Kaula orang kampung Ninawi. Di mana itu Ninawi? Di Irak. Cek Rasulullah, oh berarti anjeun orang kampungna Nabiullah Yunus bin Matta. Adas kaget ngaranju. Cek Adas, anjeun terang kana Yunus bin Matta? Jelas kula nyaho sebab cek Rasulullah Yunus jeung kula dulur Yunus Rasul kaula Rasul akhir zaman ialah Muhammad bin Abdullah. Adas kaget eta Adas teh ya anak kiaina di Ninawi ahlul kitab bapana Yahudi
pan diterangkan keur ngaji jeung adas cek bapana adas engke aya pinabian akhir zaman ngaranna Muhammad bin Abdullah orang kota Mekah ciri-cirina kieu anjeun wajib iman anjeun bakal kapanggih wahai adas cek bapana jeung ieu Muhammad adas teu nyangka kenapa sebab adas cicingna di Irak di kampung Ninawi Rasul cicingna di Mekah sedangkan Baghdad antara Irak dengan Mekah ribuan kilo Allah berkehendak mempertemukan adas dengan Rasul adas gawe ka Taif karena atabah jadi tukang multan nungguan kebon korma Rasul berangkat ke Taif akhirnya papanggih Rasul jeung adas di Taif langsung dikecup dirangkul ku adas langsung dikecup tangannya Rasul dikecup keningnya Rasul dicium kakinya Rasul hari takene adas asyhadu alla ilaha wa asyhadu annaka rasul Lullah ta orang Taif eueuh nu iman tapi adas iman berangkat Rasulullah 10 dinten di Taif eueuh anu iman akhirna uwih deui jeung Zaid bin Harisah tah terus Rasul ka Masjidil Haram nembe tidinya papanggih jeung rombongan jin beat jin ka Rasulullah Masya Allah eta jin kabagi-bagi aya jin Islam eta jaro aya jin kafir wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun jin eta aya anu Islam aya anu kafir mantak lamun jelema aya nu kasurupan ulah sok ditanyaan iman ditanyaan huaa ini kiber antep ke di ujang jangan ieu kalau ditugeran kahayang lah jurig mah ih kula mah santri bika anu kasurupan antepkan kecuali mau sataranjang kakarak gitu kan ye ieu kalau ditanya nu di mana dia nu di mana aing di kamari nek naon dia nek naon aing hareunak hewa kasih kunaon aing dikihan di mana di beudeun sekolah tuh sekolah SD pada teman yang sirum yang kasir ho aing di dinya cek jin waduh mana mau jengkol cikihna cenah waduh geus wae dia lempang-lempang ulang kagu aing moal lempang mun can diberi kopi laju dah yang kopi naon dia kopina mun aya mah kopi kupu-kupu mun eueuh torabika leuwih hade izin goblok nyawa kana kopi ieu dibere kopi tek geura inum ku dia surudut beak diinum laju dia geus geura lempang moal aing mah moal ka lempang lamun can dibere rokok laju dia rokok hayang naon aing mah endung rokok Bose endung rokok Dalin endung rokok MK eta mah rokok santri kuwari nu bau jarami boh aing eleh ku juri goreng ieu santri eleh ku jin laju dia hayang rokok naon aing mah hayang rokok Samsu lamun eueuh propos leuwih hade aneh aing mah jin nyaho kana propos segala ta eta lamun diadanan jin kafir lamun lempang lamun diadanan teh makana berarti jin Islam nu gati ge ngubaran nu jin torek beuh eta mah ampunan dukun ge ripuh dibacakan ieu mah atuh abah bae kieu torek ieu hese eta Baji Munir ngusirna lamun eta jin kitu mah geus ulah dijampean deui neangan tai kotok lantung nu medok doang coklat ya sesegan kana bibirna jeung sungkutan pahit-pahit anu geus cager mantak mun anu kasurupan oleh ditanyaan antepkeun be jadi beres tai kotok bengeus beres akhirna orang Rasul keur sedih karena langsa nek dihibur ku Gusti Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi laila eta kamari akhir ka Mekah meser kitab ikhbar Mekah nyaritakeun bab Taif teh kieu terus ka Madinah naon kejadian maksudna asal muasal kota-kota Mekah ikhbar Mekah teh di dinya aya komplit sadayana ieu kula kira kenapa oh iya Rasulullah orang kieu perjalanan ka Taif teh Rabbana Karim masyaallah matak di Taif untuk mengenang sejarah dibangun Masjid Adas nah ayat ngarendeng yang masjid ku adas ku leutik adas leutik ngajinya bajinjuknya eta teh bisa salat deui bae untuk mengenang eta bae sejarah moga-moga urang kana nasibkeun hayang ka Mekah hayang ka Mekah hayang boga duitna geus daftarna sanu mah angin puyuh naik mancung bareng ke Binuangan ka ditu
haji dan baik uik baik dan baik uik umroh tadi begitu kan alhamdulillah barokah moga urang kabeh nasibkeun amin ya rabbal eta hadirin cek kures kembali ke kures ya tadi mah iklan doang seetik cek malaikat Jibril nek ngejar sadia res jalma nu tilok salat nek dicok srok wae jeung bool-boolna cekures lantaran manehna barang pajuh di alam dunia deuleu cenah ai parena di tongan ai laukna di alaan di laut ai kanunyeun lauk jeung laut teu inget-inget cekures eta lain cekula paeh teu percaya mah kunaon kitu tanya ka ditu bener teh atuh mangga waduh paladrin hiji jalma nu tilok mayana ibunya bu hayang boga minantu rajin sholat pulung dong santri bener man ye santri mabab sholat mana nomor hiji atuh ku guru nage di pagahan ye dolo usoli pardos subhanya subuhnya duha cemen lagi lain deui usoli nage santri mah iya sarolatnya ibuna sholat bapana sholat anak nage kudu rajin sok mantap ke eta dina salat mah pohara aya 8 perkara urusan dunia jeung akhirat lamun kurang dikaji tobat kabagi-bagi aya tobat harian aya tobat mingguan aya tobat bulanan aya tobat setahun sekali aya tobat saumur hirup sekali mana tobat harian salat jelema tukang tobat sapoe sapeting 17 rakaat berarti eta jelema tukang salat berarti tobat sapoe sapeting 17 ka sok tinggal ku ibu urang kaji Rabbik firli warhamni wajburni tilu wah wa'fu sabaraha perkara cek kiai ge 8 para perkara nge tadi pan ya biasa nanti lok ngitung kumaha gitu dangukeun ku ibu Rabbik firli moga-moga Gusti ngampurakeun dosa abdi dosa anu gede, dosa anu leutik, dosa anu karasa, dosa teu karasa, dosa anu samar, dosa anu jelas hampurakeun Gusti sadayana dosa jelema dihampura dosa mangenaheun ka Rabbik firli warhamni moga-moga Gusti mikarunya ka abdi di dunia jeung di jelema nya dihampura dosa nya dikarunyaan ku Gusti Allah ngeunaheun wajburni Rabbik warhamni wajburni moga-moga Gusti nutup kana kasusah abdi ya Allah Gusti susah amat ya hirup ya Allah tutup kasusah abdi ya Allah Gusti salaki ngomen layangan bae ya Allah geus kolot padahal ngomen layangan bae ya Allah Gusti masyaallah tutup kasusah abdi ya Allah hutang abadag ya Allah hutang ya Allah hutang bang emok ya Allah hutang bang emok ya Allah hutang hayang kabayar ya Allah hayang kabayar hutang nah hayang kabayar atuh bayar atuh hayang kabayar mah nya wajburni jelma tukang salat mah ditutup ku Allah kasusahna warfa'ni moga-moga Gusti ngangkat derajat abdi di dunia jeung di eta warfa'ni warzuqni ya Allah duit ya Allah duit ya Allah salah kita usah ngalumbuk segala mak buruk ya Allah duit anak 16 ya Allah kuari kedeuna deui ya Allah Gusti duit ya Allah duit ya Allah moga-moga anak abdi anu maju sana ya Allah bener bae menang saminggu anakna dagang cilok didorong make gurubag maju terus teu mundur-mundur dijabah berarti sia eta mah doana eta wajburni warfa'ni warzuqni wahdini moga-moga Gusti maparinan taufik hidayah ka jelema tukang salat mah hirup da ditungtun ku Gusti Allah berbuat sesuatu hadirin teu sembarangan dipikirkan lantaran nunggu hidayah taufik ti Gusti Allah bahkan ditunjukkeun ku Allah hidayah jeung taufikna jelema nu tukang geus eta tobat harian sarolat aya tobat mingguan poe wayana salaki tadi poe Jumat aya di Jumatan ka mana kinceng atuh pira ku ka laut maneh di mana ke masjid atuh aja nak laut meureun di mana masjidna Bayun di Bayun pira ku ka laut bang kamari baheula ulin ka imah kula baju mah kaji kitu ke di Jumatan moal pada di jalan bae atuh kata brak mobil kaji
Kena nih. Sebenarnya itu teh kitu teh bahasa balagoh sebenarnya mah. Doang urang kieu. Doang dina ibaratnya. Hapunten cariosan abdi bisi bili pondok nyogok, panjang nyugak. Sebenarnya salah. Nu pondok mah biasanya sok nyugak. Nu panjang nyogok. Sogok ku dia aja dong. Luh biasuh. Gitu. Nu leutik aing kunaon sia eta? Barut aing kacugak moal kacogok. Tapi kacu pondok nyog panjang nyug tah eta ngan eta geus balago kitu teh ya siapa pun kieu hapunten cara sabda bisi pondok nyugak panjang nyogok teu ngeunaheun tapi pondok nyogok panjang nyogak ngan geus balago eta teh doang kieu ndak ka mana dia ndak ke Jakarta laju ngendong moal pepe naon pepe naon pepe pulang pergi ji, atuh geus pulang pergi deui atuh teu datang-datang. Kuduna pergi pulang, pergi heula karak pulang. Ah, ngan kurang geus balago, eta ngeunaheun. Nah, kemana dia? Aditu ke Jakarta. Laju kumangen dong, moal pepe naon pergi pulang teu ngeunaheun pan. Nya, ngan geus balago pulang pergi bae nyebutna. Ya gitu. Nah, doang jelema ditanya, ya itu kan geus balago. Nah, kemana teh? Nah, ka pasar, pan beurang amat, penting malah rehe. Maksudna mah atuh anjing pirang penting ka pasar enak naonan kecuali ka pasar eta teh nanggeun anu sok aya cocokan budak leutik pasar malam nah gitu terus aya tobat hari Jumat seminggu sekali poe Jum salaki ibu tita salat Jumat ari punten adi dia baik dia baik di dia baik di Nabaji Munir baik di mana sapunten rek naros ya mah musabaat heula tangadoran heula musabatnya nyabah berarti warinti rasulnya bagus eta urang wayah ngilu wiridan Fatihah 7 qul 7 palak benas 7 laju maca ilaha stulil firdaus ala baca kuna kiai lain ustad lain ngilu wiridan ja Kangjeng Nabi ge tilok ninggalkeun kecuali dia yang modal kira dia kudu modal di masjid jeung kieu baca nah sebabna jalma maca nu tadi imam ngadoa Allahumma ya ghaniyu ya haminu ya mughni ya mubdi bi'idhi rahimu ya wadud aghnini bihalalik dan haramik eta bakal diampura dosa ku Allah ti Jumat ieu ka Jumat hareup untung tante ya bapak-bapak jawab untuk anu maca tolol cicing ibu maca telu ka masjid baca nekira urang mikir nekira eta ibadah kedeui lumayan kan itu dosana diampura ku Gusti Allah Masya Allah bakal diraksa saminggu eta tina kalakuan maksiat atuh pan ditinya maca ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril Fabli taubatan waghfir fa innaka ghafiru dzambil sematinya di dia ditambahin nanti tambahan wa amilni nanti masuk ibadah Sanawawi wa amilni muamalatal karimi wa thabbitni 'alan nahjil pan eta urang ngomong nama doang nu ka Gusti ilahi duh Gusti pangeran abdi lastu ahlan lil firdausi kitu asal nama kaula ieu rumaos Gusti lain ahli surga jahe cek Gusti Allah dia jangan ngaku cenah jaro lain ahli surga geus dia kudu makitu barangkeun poe ka neraka waduh wala aqwa Gusti di neraka mah aqwa aduh aya gempa ya la ilaha illallah 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 hai muji kapan muji la ilaha illallah la ilaha wala aqwa tasanggup Gusti ai kudu ka neraka mah ih cek Allah dia ngabingungkeun hayang ka mana hayang ka laut wala aqwa ala naril jahim tekiat lamun kudu ka neraka tadi teh aya si kures teu ka wawa
Tapi kumaha gitu, fahabli taubatan hayangnya diparinan tampi tobat abdi waghfir dzunubi hampurakeun dosa atuh jelema diterima tobat dihampura dosa janji Allah na surga. Hiji jelema untuk tilokang tilok salat usaha bakal dicokcrok ku eta tah ku orai kures. Nu kadua geus dua bae sebenarnya 5 dua bae. Nu kadua anu bakal dicokcok ku orai kures al mutakallim fid dunya al mutakallim fil masjid bikalamid dunya jelema anu di masjid cacahan ngomongkeun bab dunia ka masjid ngan ngeces doang ngomeh HP tungtungna awas cek Haji Jaroyanto jeung kula ya Allah bu pak awas mun di masjid punten Haji punten Kiai Abajincu Kabaji Munir mantak eta masjid eta pangpang muliana tempat di bumi khairul biqafil ardi masajiduha mantak ieu kula mah kadang-kadang mun aya akad di masjid jeung ibu-ibu campur rada kurang setuju mangga we bade mah naon sababna ieu jelema kuari jarorok kula mah pernah ngadenge nyaksian begitu akad beres dohor tabu 12 lewat 10 menit kami ngakademe lapar tuh kawawa udah datang jam 7 he Masya Allah bangsa tinu hajat tak ini nyaan meh pula kuat gereuneuh kula ge nyaan eta ngadeuleung mas kawin sari ngadeuleung combro ben dihakan kula kula lapar mana cai can dibere kue pan bangsat gitu. Makanya eta cenanya jelema darah tinggi tina akibat loba barang dahar engke heula entah setiap loba barang dahar eta darah tinggi kadang-kadang eueuh kadaharan leuwih darah tinggi 2 jam jajal ngajedog bangsat aing tadi cai di cai buyur pajar aing cenah meureun ih bener eta eueuh kadaharan nih bisa ke contoh kodieu mah anggur kodieu jol bolu kodieu anggur kodieu kopi itu mah geus teh geus tanya deui geus es geus naon ai kula cai heran bae ih jajal bangsat doang aing teu dihargaan ieu cenah bener langsung naik darah ngan insyaallah ari ubaran darah tinggi mah gampang ulah sok iya ulah sok naon ngaranna sok pusing-pusing ubar darah tinggi mah ibu ayeuna seueur minyak zaitun meser minyak zaitun bisa dileut rek sare 2 sendok hudang sare 2 sendok leut insyaallah moal kumat darah tinggi moal naik darah tinggi sebab laleur jadi naik ngoles di atas darah ih beneran eta jajal oge da jajal kokolo sodan eta hayang turun darahna gampang gedor suku ku kampak kayak turun darahna bare bo tah nu adanya eta hadirin kieu eta barang geus kitu kieu cek eta nu batuna urang cenah salat doh di mana ih kami mah keur head ti jam 9 ngajedog akad nikah di masjid. Ya Allah, eta karek saurang atuh kamu beureun batur eta loba. Ibu-ibu geus tilok ngelingkeun, geus tilok inget bahwa cicing di masjid teu boga pangabutuh haram. Wa yahrumu lil haidi al muqsu fil masjid. Haram pikeun zaman nu head ngecedok di masjid. Eta mah ngahadir akad di jam 9. Mantak mun deuk ya. Ieu rombongan besan, mohon punten ibu-ibu. Masjid ieu mah khusus. Ibu kula mah bibina oh ieu kula mah ngaranna teteh iparna oh ari sa kula alona ari ibu kolotna ari ibuna oh punten bu di dieu mah masjid kudu tos make satpam kitu sebab bisi aya nu head nah bila perlu ibu diperiksa heula tah asana dong ada daftar jadi DKM kula ge daek eta kitu mah pariksa heulan ih mun teu dipariksa mohon maaf tidak boleh masuk masjid di sini kuduna mah kitu tah ieu mah kadang-kadang boreok teu ngomongkeun head teu mungkin naon tuh nya awas nu ada ibu-ibu nya mata ibu mah punten ka surga salengkah ka neraka salengkah eta ibu hayang ka surga teu kudu ti penting 10.000 rakaat aja teu kudu salat dan bener salat sunah laksanakeun puasa maca sholawat sampai orang-orang di 300
sing hade karunya hormat ka salaki kan kitu dong ibu ya Pak hayang opi tayang ucu endek opi tak endek endek ucu tak endek eta mau longpong di jalan suruh itu terus hei imapan lain ya Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah mah coba bapak yang ngopi teu kadala kami kenaon ih kolot-kolot emang saya mah di kakak neangan kali itu kunaon kuluyur besalah kina khafidatur rafi'ah ay gulana di mana tuh nyokot di Alfa la ilaha illallah ulah gitu tetap izin heula ka salah nu kadua jalma nu bakal dicokslok ku karis jelma nu tukang cacahan dunya di masjid nyacahkeun bab dunya eta jelema bakal dicokslok jeung bool-bool moal disesakeun kusa ku orai kures nah ieu nya geus urang moga-moga berkah walimatul khitan bu ieu cara mah aing dihipnotis ya ku si golombrang doang ieu atau saja setengah ieu tilok di batur mah beneran tanya aing saja yang hipnotis ngakanan kita yang tadi emang tadi disuguhan nu beda sih tadi bubuhan eta don dihipnotis ya ku golombrang ieu tasak ya punten anu kasuhun muga-muga anak urang sing saroleh sadayana amin ya rabbal alamin muga-muga orang sehat panjang umur panggih jeung bulan Ramadan jeung barizki bisa ibadah amin ya rabbal alamin sakitu nu kapiatur Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma Allahumma hadhihi dardarullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijahi taha rasulillah Allahumma ja'al hadal ma'had ma'hadan mubarakan wa ma hawlahu nafi'an lana wa liman ba'dana ila yaumil qiyamah bijahi syafi'il ummah Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlina wa talamidana wa talamidatina من عبادك الصالحين والصالحات من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل شر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وحسن مقاصدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته